Haruh, nya kakek kuli 5 menit, geus capek aing. Menyang nopo deh ge. Ih, menyebutin lapar. Apa aing baik-baik gitunya? Abang lah aing baik lah. Gaji suk deui aing maculan ka dieu. Marana ijil mahnya? Rea mah. Atuh kima, lawan rek kima dak. Aing teu boga jeung catatan sodako. Atuh aing mau asup surga ieu mah. Mana nya? Ya itu masih haji. Tumben amat saya mau buku. Nek sakola di tas eta. Tumben amat dia mau buku. San mau gunting kuku. Aing mau buku ieu. Atuh tadi aing ngomong buku. Saung mengkuku dia. Oh, nek meuli susu. Jeung naon susu? Panglintu teh awak dia. Sanu nek beli susu. Hese pu ngomong jeung dia maji. Teu nyambung. Ih, dusun dia. Ngomong buka bikang. Saha dia nu ngomong buka bikang? Ada yang bikang ngangkang di mana? Haru dia mah. Ngomong kana bikang ngangkang. Lieur aing ngomong jeung dia maji. Kan hulu ge aing. Suruh loba omong. Ngomong dia hayang dong duit. Atuh hayang je duit maji. Aya dia nak mere duit kan aing baraha kitu ji. Goceng tah. Aing mandek mere duit kana dia. Sana kana ka Aceng. Ngomong naon sih dia? Ieu aya duit ieu. Jeung dia. Naon dia maji? Gope menang naon aing menang Delan. Kalah ngajak nonton film si Dilan. Si Dilan geus teu musim. Keke andek nulis heula ya, nyatet. Poe Salasa 12 Juli 2022 mere sodakoh kasih dase gope. Naon dia maji? Mere duit kana aing gope ditulis tah. Heuh, ane kana sulis ieu. Ayo, jeung aing yuk. Aing sakalian kana sulis ieu bareng. Ayo. Oke lah Ji, aing kira aku mau pacul ke sulis. Aing baik dan pacul. Di mau tunggul mana jong dia naon misalnya yuk. Kelah Ji, kelah Karena kamari lebaran. Geus nyeun aing keheul deui beta si hutan. Ka mana bata? Isuk keneh geus kaluar deui. Loba titaheun. Nya ka kebon ka mana? Teu aek we di imah ngajedog nangguan imah sakedeung. Ampun aing. Ngasusuheun ngabadeg. Isuk-isuk geus mabur. Dilikan heula kitu ku aing aing. Tuh nangguan imah ieu ka kebon ka mana? Ya udang dangdeur acan di imah. Ampun. Kemana si Mama? Enak lebaran heula lah ke eta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha cager aing? Atuh puguh. Dia cager apa henteu? Nanya kana aing. Dia mamai, mamarahan bae. Ya lebaran keneh. Aing ka dieu ge niatan satu rahim. Mamarahan bae aing minta hampura ka dieu. Bising aing boga dosa keur kamari. Aing minta hampura. Dihampura teu ku dia. Oh, dia ka dia nak minta hampura. Tapi masalahnya ku aing dimaafkeun ulahnya. Jadi dia maloba dosana. Gusti Allah bae nyiptakeun ieu alam dunia. Bisa maha pemaaf. Ari dia nu ciptaanna, tedek maafkeun aing. Doraka dia. Dia tumben omonganna bener. Katiup angin ti mana? Aing mah teu katiup angin mana-mana. Keur aya lewat bae teh otak aing. Ku aing dipake minta maaf kana dia. Pengaruh dia ngedot. Agak pintar besa eutik. Geus lah aing keliling deh, aing minta hampura aing ka bararudak. Aing karakana dia doang ya minta hampura. Geus ya mah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haruh, coba kamari aing ditarima ke sulisnya. Mal galau kieu dong na aing. Jadi inget kenangan aing dua anjing manehna ieu.
Se. Naon? Si Kiwong ngalamun. Naon? Si Kiwong. Dia ditanya ke torek apa naon sih? Tuh lu si Kiwong tuh. Kenapa sih? Mana dia? Tangkan. Yang saya, Bro. Aduh, kok. Oi, Bang. Kenapa dia ngalamun? Goblok dari yang ngagetan aing bae. Sanu ngalamun gitu. Nanda dengan limun. Dek mabok tah. Lain lemon, Je. Ngalamun. Nah, situ tadi ngomong limun. Dari yang ganggu aing bae. Di kamar kita dari ya. Nekane si Ulis nganjang. Hoi, Naon? orang nak si Ulis, bukan karena kajajang. Majing dia. Dek naon dia kana si Ulis. Geus eueuh dia si Ulis nage. Ke Arab kali bisa mah. Oh, ngalalalap si Ulisna. Ke Arab aja, ke Arab. Cik si Kiwong ge tadi ceneng lalap. Dia nandangan urab. Heus lah gariong sira kana si Ulis tuh. Geus balik meureun ngalalalapna ge tuh. Dia ulin tadi ngomong si Ulis ke Arab gitu. Batur, ti tadi ge ngomong si Ulis manggis ke Arab, geus eueuh. Ari dia kunaon? Urab-urab di tadi lapar tadi ya. Aing setelah yang pusing ngebandungan dari mah. Yang lempang aing. Dak si Ulis nage. Ke Arab deh. Aing mah teu bisa ngadeukeutan. Oh si Ulis mah ngadeukeutan saha aing nya. Oi. Ngadeukeutan si Irma dia cenah denger-denger mah eta putusan jeung si Boncos. Ada yang ngomong apa sih? Sareosan teu paruguh. Kaharti aing mah ngomong dia ada se. Balik lah aing. Dia haji heseng ngomong jeung dia mah. Daripada yang ngomong jeung dia nya aing kan bika, bukan aya jeung daekeun kan aing. Apa di musim mama imirnya? Tapi jam mana eueuh? Mai. Hah? Mai, ai si utang teh dia. Ente manggih. Era ketenan ti isuk. Ente. Ka mana setanya? Jadi isuk eueuh. Atuh puguh. Ente dibere jajan meureun ku emak jadi pundung. Baroning minta jajan dia mah. Pugu aing ngudang hasil mana geus eueuh. Ente dipasakeun daging meureun. Pugu ge heuh sebenarnya mah kamari ngerenyang bae tah yang daging. Cuman aing teu meunang daging korban jancan aya nu mere kupon. Oman teu meunang daging. Minggu hareup meureun meunangna. Hahajaeun atuh dia mah nya. Nanya lebaran kuari. Meunang dagingna minggu hareup. Gampang mencit kebo meureun batur bisi mah jarah heula. Heuh meureun nya jak kakarep lebaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabeneran dia datang magi si Utem teu. Henteu manggih mak, janggeus kebel henteu manggih si Utem. Mak, di paling kelong meureun keur subuh. Meureun dia mah di paling kelong. Heuh meureun nya bisi ku kelong. Soalnya subuh-subuh saeta geus hayang ngising dono kaleuweung saeta ngising. Emang ngisingna kaleuweung? Heuh ngisingna di leuweung, jangan teu boga WC. Kumaha obehna? Atuh digesek-gesekeun ke tangkal cariang. Tuh atul meureun mah jaloba geutahan. Ulah kan geutah dia mah. Atuh hileud bulu gasok nempel lah juburna. Pantesan mun lempang egang. Berarti seta mantos ngising di leuweung. Sedang buku ge egang ge dia, bool sok barentol karena hileud bulu.